Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, miwah sadarek anu kusim kuring dipika hormat, rencang-rencang anu kusim kuring dipika hormat, miwah penganteng anu dipika hormat. Dina dinten anu bagja ieu, hayu urang panjatkeun heula puji sareng syukur ka hadirat Allah. Sebab limpahan rahmatna urang sadaya tiasa hadir dina uleman kulawargi Bapak Darmawan dina acara nikahan putrina anu namina Nadine Chandra Winata sareng putra ti Bapak Ahmad nyaeta Darel Febrian. Supados kalancaran acara, sumangga urang sasarengan ngucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu simkuring dipihormat, sakumaha meujeuhna adat urang mangka luhur wasta, kulawargi mempelai wanoja, mikeun kasempetan ka pihak mempelai lalaki kanggo mikeun sakapur seureuh. Perkawis ieu minangka amanat kulawargi mikeun pangantin lalaki ka kulawargi pangantin wanoja. Kukituna geragiru urang keser ka anu ngawakilanana. Anu dipihormat, wawakil kulawargi pangantin lalaki urang persilahkeun. Geus dateng. Rek naon ka dia? Maksud dengan abdi rek ngalamar putri Bapak Darmawan kanggo nikahkeun jeung putra abdi anu namanya Darel Febrian. Oh iya, namina Darel. Iya. Maksud tanda tangan urang tadi ya rek ngalamar putri Bapak yang anu namina Nadine rek kalawan jeung putra abdi anu namanya Darel. Ya wilujeng sumping ke keluarga Bapak Ahmad abdi nyuhun hapunten mun sabudan ieu kurang sae nya. Mangga atuh kami persilahkan keluarga Bapak Ahmad kanggo Mas Darel ngalamar putri abdi nu namina Nadine. Enggak. Sok atuh mangga saksikan tarian mojang priangan. Ayo Bapak, urang sasarangan masuk ka lebet.
wargi Darel Febrian lengkah nuju kursi anu tos disadiakeun. Margi sakedap deui urang bade sami-sami nyaksian prosesi ijab qabul. Ayahanda sarta ibu tiasa gondeng putrana kanggo ngalengkah nuju tempat ijab qabul. Lan, Prosesi ijab qabul ieu bade dipandu secara langsung ku pajabat KUA sarta direndengan ku wali nikah Bapak Darmawan aya di dua jalmi saksi yaktos Bapak Herlanda sarta Bapak Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mimitina anu dipihormat Bapak jeung Ibu ti kulawargi awewe. Anu dipihormat Bapak jeung Ibu ti kulawargi lalaki jeung anu dipihormat tamu-tamu anu tos ngaluangkeun waktuna datang ka acara anu sakral ieu nyaeta acara akad nikah Kang Darel jeung Neng Nadine. Tanpa ngurangan rasa hormat simkuring ka tamu-tamu anu geus hadir, punten teu bisa disebutkan hiji-hiji. Ayeuna 9 Maret 2024 nyaeta acara sakral akad nikah anu sagancang-gancangna diselenggarakan jeung dibacakan ijab qabulna jeung Bapak Darmawan. Mangga Bapak Darmawan mau membacakan we Bapak nikahkeun Bapak nikahkeun anjeun ka putri teges Bapak. Anjeun ka putri teges Bapak. anjeun ka putri teges Bapak Neng Nadine Chandrawinata Neng Nadine Chandrawinata binti Darmawan kalayan nganggo mas kawin ku emas mas kawin ku emas 8 gram 8 gram jeung saperangkat alat sholat jeung saperangkat alat salat dibayar kontan. Mangga diulang. Tarima abdi nikah ka putri Bapak Nadine Chandrawinata binti Darmawan kalayan nganggo mas kawin eta dibayar kontan. Kumaha para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin wilujeng kadua mempelai anu atos secara resmi menyandang status minangka salaki serta pamajikan. Mugi-mugi saban cariosan anu terucap menangkan ridho ti Allah Subhanahu wa taala sarta buka jalan keberkahan dina selanjutnya. Kadua mempelai pada silih masangkeun alih dijar hiji maranehanana. Pamasangan alih ieu minangka simbol yen duanana atas kabeungkeut barubah kayaan, pasangan salaki sarta pamajikan sarta minangka pengingat kitu kaayaanana janji sahidup samati. Kameramen untuk nyiapin kameranya. Panutup prosesi akad nikah ayeuna marilah
Sami-sami urang ngumpulkeun tulus urang kanggo memohon ridho sarta pangestu ti Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa bade dipimpin ku Bapak Radiza, disilahkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaih. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaktos sungkeman. Upacara sungkem yaktos upacara permohonan hapunten kasepuh minangka tawis baktos sarta rasa hatur nuhun luhur bimbingan ti wedal dugi ka perkawinan. Sajabat ti eta kadua pengantin minta doa restu dina ngawangun kahirupan laki rabi anu anyar supados sok menangkeun pangestu sarta rahmat ti Allah. Pasangan pengantin dipersilahkan ngalakukan sungkem mimiti ti sepuh mempelai wanoja leuwih ti heula secara bergantian saterusna ka sepuh lalaki. Ibu, dinten ieu urang duaan bade ngahiji ngalengkah babarengan ka gerbang pernikahan. Kalayan doa sarta restu ibu, urang duaan tekad pikeun maju, hatur nuhun pikeun kahirupan nu endah, hatur nuhun kana sagala pituduh anjeun ibu, hatur nuhun pikeun cinta tulus anjeun anu moal bakal luntur. Ibu, abdi nyuhunkeun dihapunten sadaya kalepatan abdi, bonu dihaja bonu teu haja. Abdi nyuhunkeun widi pikeun kahirupan nu enggal sareng jalmi anu ku abdi pika cinta. Bapak, ieu pertama kali abdi sujud dina ngalanguan anjeun. Hatur nuhun parantos masihan bibi ka abdi pikeun ngalaksanakeun acara nikah dinten ieu. Hatur nuhun parantos masihan restu supados tiasa ngajalankeun kahirupan babarengan salaki salaki sareng pamajikan. Hatur nuhun tos masihan kepercayaan urang hali Bapak kanggo janten padamping abdi dugi ka akhir hayat. Bapak, abdi nyuhunkeun piduan supados urang duluan tiasa janten kulawargi sakinah mawadah warahmah. Doakan urang duaan sing dikaruniai urang pilih anu soleh tur soleha. Bapak, hatur nuhun parantos ngarawat abdi dugi kiwari. Hatur nuhun parantos ngabiayaan abdi sakeluarga. Hatur nuhun parantos janten Bapak nupang sae pikeun abdi sareng parantos masihan abdi pendidikan nu sae. Abdi nyuhunkeun dihapunten upami abdi sok ngarepotkeun Bapak sareng teu acan tiasa janten putra atau putri anu soleh atau soleha. Abdi nyuhunkeun didipikeun ngawitan kahirupan nu enggal sareng jalmi anu tos abdi pilih salaku pasangan abdi. Doakeun urang duaan janten kulawargi anu sakinah mawadah warahmah sareng dipaparinan turunan anu soleh jeung soleha. Ibu, ieu pertama kali abdi sujud dina pangagungan anjeun. Sareng restu janten putra putri sareng bagian tina kulawargi anjeun. Abdi nyuhunkeun doa restu ti ibu sareng dukunganna supados urang duaan salingna lumangkah dina kabeneran. Sabab dina dinten ieu abdi tos ikhtiar pikeun kahirupan imah tangga sarta ngajalankeun ibadah sepanjang hirup abdi. Ibu, wartosan abdi pikeun budaya kulawargi anjeun. Anjarkeun budi adat istiadat anjeun sareng ajak abdi adaptasi sareng kulawargi anu sejenna. Sareng tong jilat doakeun abdi supados tiasa janten kulawargi anu sakinah mawadah warahmah. Bapak, hatur nuhun parantos ngarawit abdi dugi ka kiwari.
Hatur nuhun parantos nganiayan abdi sakeluarga. Hatur nuhun parantos janten Bapak lupang ngasih abdi sareng parantos nasihan abdi pendidikan saya. Abdi nyusunkan dipantur upami abdi sok larepotkeun Bapak sareng teu acan tiasa jantan putra putri anu soleh solehat. Abdi nyusunkan widi pikeun ngarawitin kahirupan nu enggal sareng jalma anu tos abdi pilih. Salaku pasangan abdi. Doakan urang duaan jantan Pulawangi anu sakinah mawadah warohmah sareng dipariman turunan anu soleh jeung solehat. Ibu, ieu pertama kalina abdi sujud dina pangkonan anjeun sareng resmi janten putri atawa putra sareng bagian tina keluargi anjeun. Abdi nyuwunkeun doa restu ti ibu sareng dukunganna supados urang duaan salamina lumampah dina kebenaran. Sabab dina dinten ieu abdi tos ikrar pinten kahirupan lima tangga sarta ngajalankeun ibadah sapanjang hirup abdi. Ibu, wartosan abdi pikeun budaya keluargi anjeun. Ajarkeun abdi adat istiadat anjeun. Sareng ajak abdi adaptasi sareng keluargi anu sejeuna. Sareng tok hilap doakeun abdi supados tiasa janten keluargi anu sakinah mawadah warohmah. Ibu, dinten ieu urang dugaan bade ngahiji ngalangkah babarengan ka gerbang pernikahan. Kalaya doa serta restu ibu, urang duaan tekad pikeun maju. Hatur nuhun pikeun kahirupan nu endah. Hatur nuhun kana sagala pituduh anjeun ibu. Hatur nuhun pikeun cinta tulus anjeun anu moal bakal luntur. Ibu, abdi nyuwunkeun dirapatan sabadaya kalepetan abdi, boh nu dihaja boh nu teu dihaja. Abdi nyuwunkeun widi pikeun kahirupan nu enggal sareng jalmi anu ku abdi kita cinta. Bapak, ieu pertama kalina abdi sujud dina pangkonan anjeun. Hatur nuhun parantos masihan widi ka abdi pikeun ngalaksanakeun acara nikahan dinten ieu. Hatur nuhun parantos masihan restu supados tiasa ngajalankeun kahirupan bebarengan salaku salaki sareng pamajikan. Hatur nuhun tos masihan kapercayaan murangkali Bapak kanggo janten pendamping abdi dugi ka akhir hayat. Bapak, abdi nyuhunkeun P2 supados urang duaan tiasa janten kulawargi nu sakinah mawadah marohman. Doakeun urang duaan sing dikaruniaan murangkalih anu soleh tur solehah. Acara selanjutnya nyaeta upacara nincak endog. Nyaeta upacara anu ngelambangkan cara berkomunikasi atau pergaulan salaki sareng pamajikan. Perlengkapan sarta hartos anu aya wanci upacara nincak endog nyaeta sagar, nyere harupat, berjumlah 7 gagang, hartos simbolisna padua panganten dipamri, henteu gampil ambek, margi nyere anu ngabogaan sifat telas atawa henteu gampil pites, tiasa we pites, lamun dibengkokeun teras menerus. Endog hayam, simbol kapalai buleut, kadua mempelai supados tanggel walon kalawan perana sarta pamajikan kanggo taat ngiring bimbingan salakina. Dina ngabogaan turunan mempelai mangerupi lendir anu juga kalawan eusin endog ayam. Jalmi ulah angku sarta songong. Kendi alit eusina cai uni ngalambangkeun pakakas, pambersih serta minangka pendingin atawa penentram suasana dikala hate nuju gundah. Saenggeus pangantin lalaki nincak endog, mangka pengantin awewe dipersilahkan kanggo wawasuh suku lalakina. Sapasang panganten secara sareng bade mepeskeun kendina dina hitungan kapilu.
hiji, dua, tilu. Selanjutnya upacara pulang lingkup. Dina upacara ieu kadua sepuh pengantin oge ngahuapan pengantin secara pilih gentos. Ieu melambangkan hiji babaan yen suap-suapan anu dipigawe ku kadua sepuh. Pengantin nyaeta mangrupa suapan pamungkas ka anak-anakna. Sampailah urang di panungtung acara janji nikah atawi wargi Darrell Febrian serta saudari Nadine Chandra Winata. Mugi-mugi kedua mempelai biasa jadi keayaan kulawargi anu sakinah, mawadah serta warohmah. Amin. Abdi Jujuita serta rencang abdi Naila Nindita salaku MC sekaligus ngawakilan kulawargi ngadalkeun matur nuhun luhur kehadiran serta doa restu Bapak Indung serta sadayana. Abdi oge minta hampunten lamun aya lepat sanggeng terucap salila memandu acara pernikahan ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.